warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu kusingkuring dihormat, panitia anu kusingkuring dihormat, oge rencana anu kusingkuring dihormat. Puji syukur urang panjatkeun ka Maha Kuasa anu tos ngaliwahkeun rahmat-Na ka urang sadaya supados tiasa kempel dijieun kaayaan sehat walafiat. Terilah sholawat sinar mugi-mugi salamna kacurang limpahkeun ka junjungan urang nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, sareng urang sadayana, salawat nikmatna dugi ka akhir zaman. Amin. Dina kesempatan ieu abdi bade ngadikeun diantara singgat binaan pendidikan sareng kebersihan lingkungan. Sadayana anu simkuring dipihormat tina ilmu kabagjaan dunya biasa urang rasakeun. Tina ilmu oge kabagjaan akhirat biasa urang rasakeun. Sapertos dina hadis Nabi anu ngabogaan hati barang saha anu ngapoyongan kahirupan dunyana maka wajib bagina ngabogaan ilmu. Itu oge sami pangharepan urang kana kabagjaan akhirat insyaallah tiasa dirasa. Janten anu nutut ilmu teh kudu diutamakeun. Komo deui pikeun siswa-siswi anu di bangku sakola teu aya males-malesan kanggo diajar. Kumari kitu urang kudu bener-bener diajar nepi ka jero-jerona saperti mafudhol anu geusina nyar ilmu dimimiti anyanan jika liamah. Sadayana anu kesimpuring dihormat selain urang kudu nyangan ilmu, urang oge kudu nyangan tempat anu lingkunganna bersih. Urang sadaya udah atanapi wajib ngabersihan lingkungan sareng awak sorangan. Sangkan urang dijauhkan dina sagala penyakit. Contohna seperti di lingkungan sakola. Kebersihan sakola urang teh sadayana kacida urang. Maka gitu urang kudu ngabersihan minimal kelas masing-masing dibersihkan. Selain ti eta oge manfaat lain biasa ditingali ku kumaha ajarana. Misalkan di kelas, contohnya misalkan di kelas loba sampah, barau, reak, urang oge pasti teu enak. Teu baretah, guru-guru oge sami pasti teu baretah. Jadi tanggung jawab urang di sakola teh lingkunganna sanes guru wae, tapi murid oge sami. Murid guru ingatkeun murid, murid ingatkeun guru. Sakieu wae diantara nu tiasa abdi nuhunkeun. Kurang dina abdi mohon maaf. Amis gula, amis kecap, lada cengok, lada jinten. Abdi amun salah ucap abdi nyuhun hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah.